ugah Kangjeng Rasul pun. Kangjeng Rasul wong sok ngabiasakeun bobok koelulah. Koelulah teh bobo siang. Kamu 11 ngarah naon Kangjeng Rasul bobok koelulah teh ngarah jajak wengi kitu nya. Kangjeng Rasul teh biasa gitu. Tengah wengi ugah Kangjeng Rasul teh. Tas bobo dikeun ka baru saliran lagi Kangjeng Rasul mah sunnahna bobo deui. Tos tahajud teh bobo deui, ugah we subuh. Pan urang bobo deui ka Banglasan. Kumaha ending-endingna teu salat subuh. Beres teh, ongin teh tos tahajud teh batur usum poe Minggu teh kerja bakti. Kamana si ibu? Teu aya. Nah, nuju bobo. Nah, bobo teh berang pan wengi tos tahajud. Kadenge we umat Islam teh nya, umat Islam mah ngamunurkeun. Batur usum gawe ieu mah Itu jadi fitnah gitu. Batur kerja bakti urang bobo. Naon? Wengi tos tahajud. Kangjeng Rasul mah henteu ade sunah Rasul mah henteu kitu. Wengi tahajud duikeun ka naon ka sampeana baru, nya. Salat subuh, enjing usum dagang, enjing usum tani, enjing usum perang Kangjeng Rasul perang. Dikeun ka dicaran ku sahabat, ya Rasulullah, eta sampeankeun kabareun atos we Kangjeng Rasul mah ulah ngiring perang. Keun wis abis ada sahabat perang mah. Kumaha Kangjeng Rasul? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kami geus ngazam rek tawakal ka Allah. Angkat we teu kahalangan. Ari urang kumaha? Wengi tahajud itu bobo. Jadi urang mah lain nembongkeun tanda-tanda kaluan Islam, nembongkeun kam merosot